umur hari dek maju ka 40 tahun meni sagala karasa gogoleran saeutik tunduh ngadahar lada saeutik nyeri beuteung komo ieu mun kapanasan sirah lungleng lieur sebel geus oge asa acan ieu tempo ningali duit mah ngadak-ngadak cengar teu karakana naon baladageun maneh sedil ka urang terus ngajak batur ameh sedil ka urang kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan beledageun lamun sungut teu sesuai jeung nyali ulah sok balaga kesia salah sasaran riweuh neangan bantuan beledageun hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna baledageun dijual diobral tatangga nu deket imah minusna loba sungut resep ngagosip lamun ditempo beungeutna sok buat baeut teu pararuguh injem duit mun ditagih malah ngamusuhan kok bae lah sabaraha we nu penting mah payuh dek gratis ge pek bae baledageun percuma ngarawat diri ka salon percuma beungeut digelis-gelis di glowing ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup anu bau gerokeun eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah tuh loba saingan mah deuk jeung parawan deuk jeung randa naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian baledageun nah hanya lalaki lamun milih selingkuhan nah henteu anu leuwih geulis ti pamajikan atunya heueuh dengaranna ge lalaki dibere anu rohani milih nu roh halus dibere anu pinter jaga diri kalakah milih anu obral diri boga pamajikan bisa ngarah duit kalakah neangan anu meakeun duit ieu ngaranna ge lalaki dipilih menang nu leuwih bagian ieu jadi selingkuhan mah teu kudu geulis nu penting mah katel we jeung teu tahu diri bener teu agung ingekeun besti ngaranna ge minantu lamun urang barang bere kanu jadi mitoha ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes ngadak-ngadak mitoha jadi jahat keun bae ulah jadi pikiran da urang mah hirup nepi ka kanggo teh jeung anakna da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna lain ku mitoha ieu ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah ieu nu disalahkeun mah minantu sok coba contoh nu kitu teh ieu baledageun ngaranna ge randa zaman ayeuna sia teh beda buuk diencet alis digambar bibir ditambal kuntu dipager eta beungeut ada proyek bener teu baledageun hirup di kampung mah kudu kandel ceuli hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot bener teu baledageun ulah mentang-mentang hirup di luhur sangeunahna kanu cicing di handap wani nincak ngahina ngarendahkeun ingat dunia mah berputar moal salilana maneh hirup di luhur moal salilana maneh hirup bagja loba harta jeung banda kege bakal aya labuhna bakal ngarasa kumaha nyerina cicing di handap baledageun kan ari sia besti teu kudu pusing jeung harepan jelema anu sarulit mah tempo mican banget mican deui banget tempo buat banget deui lamun aya nona datang lamun teu diajak montong milu teu kudu ribet jeung harepan nu karitu patutna ieu yes di mana-mana ge bales deui sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang bener teu baledageun ulah sok mikirkeun jelema anu teu paruguh buat baeud yes sumutat samutut bodo amat daek wawu syukur tekeun bae nanya tembalan teu nanya mah hare-hare we da urang mah can pernah meta dahar ka manehna can pernah ngariweuhkeun oge ka manehanana teu kudu jadi pikiran anu patut mah jadi duit hirup mah teu kudu riweuh da jalan kahirupan jeung rejeki mah diatur ku nu maha kawasa yes lain diatur ku sungut sia baledageun